Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, Abdi Zakia Arifah Arwadi ti kelas 12 IPS tilu. Dina video ayeuna, Abdi rek ngabagikeun cara midamel cireng. Cireng singgetan ti aci goreng nyaeta kadaharan nu asalna ti wewengkon Sunda nu didamel ku cara ngagoreng campuran adonan nu bahan utamina tepung kanji atawa aci. Kadaharan ieu koncara dina 80-an loh. Dina nyieun cireng bahan-bahan nu diperlukeun diantarana tepung aci 5 sendok, saparo sendok bawang bodas lemes, uyah saparapat sendok teh, kaldu bubuk saparapat sendok teh, 50 ml cai, minyak, daun bawang 2 lembar. Pancarake nu diperlukeun diantarana peso, talenan, sendok, panci alit, jeung katel. Yuk urang gawe, saencan ngamimitian, ulah lupa ngubah panangan nu beresihnya. Lengkah-lengkahna. Kahiji, cicikeun cai ka jero panci. Saterusna, asupkeun bawang bodas lemes, hiji sendok tepung aci, kaldu bubuk, sarta uyah saparapat sendok teh. Terus, galo sadaya bahan. Kadua, masak sadaya bahan sarta galo bari kentel jeung ngagolak. Saterusna, bari ngantosan adonan aci adem, potong sedeng daun bawang. Maraneh tiasa nambahan daun bawang atawa henteu saluyu karesep maranehnya. Asupkeun daun bawang ka sesa tepung aci. Terus tambahkeun aci nu atos adem tadi jeung digalo. Hanetkeun minyak ka jero katel. Goreng ijen aci nu diatos dijieun ngagunakeun sendok. Saenggeus asak, angkat sarta tiriskeun cireng. Cireng atos jadi jeung siap keur disajikeun.
Sakitu video abdi ayeuna. Hapunten lamun aya kasalahan kecap. Mugi-mugi ngabantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.